Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 hiji nomor 48. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Tinggaleun Kari Waasna, ye yasana S. Halimi di Raja Polah. Sumangga supados tinggal kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kawas geus titis tulis kuring. Lamun cara usum-usuman teh mah tas hujan manggi halodo, tapi halodo teh pikeun kuring mah asa haleungheum, panon poe asa teu bengras, da ieu hate jadi nguluwut gandung kapandeurinakeun lumenyap bati waasna. Sakapeung mah nepi ka asa tas ngimpi, asa nya asa henteu. Ari lalakonna mah teu panjang, pila kadar sabot tumpak kareta api di Sukabumi ka Cimahi. Ngan oro kaya buntutna alah batan sang antaboga orai nu panjang tetembong tungtung buntutna. Lamun ceuk sisindiran urang Garut mah meureun. Kakulon ka Cimaragas kakaler kaleuwih daun, umambon bati kagagas henteu paler ku sataun. Tampolana kuring sok maido ka diri pribadi, harianeun kembang laja geus nyungcung bet perai deui, harianeun ari bagja geus tepung paturai deui. Kieu ari lalakonna mah. Hiji mangsa kuring balik ti Cantayan, tumpak kareta api teh ti halte Cisaat. Dina kareta api teh geus dadet padet, munggah pajajal-jajal. Keur mah dina bordes teh geus pinuh ku nu narangtung, turug-turug nu unggah ka Cidalobana. Atuh kuring hese beleke hayang asup teh. Tapi bawaning hayang kabawa kuring maksa nguntang kana palang besi tuluy ised-isedan ka tengah da sieun ragrag. Kusabab heureun teh teu karasa tur teu dihaja aya nu di baju celek katincak sukuna ku sapatu. Teu amtap warah deui si baju celek teh habek nonjok kana beungeut kuring satakarna bari ngomong, "Nah si laing teh gagaba teuing, cokor dewek meuni nyari mun ngajadog sia balaga si laing teh." Beri habek deui nyabok lebah puhut ceuli. Atuh kuring ditonjok jeung dicabok sakitu tarikna mah boro-boro bisa nembalan, kalah bluk nyuuh kana palang besi teu kuat ku nyeri jeung lieur. Kawasna nenjok kuring ripuh teh loba nu mangkarunyakeun, buktina loba nu ngarontok tuluy nyangkeh ka kuring. Malah aya nu ngomong kieu, "Cing sing aya tinimbangan bong, eta teh pan bangsa dinu heureun kieu mah jamak atuh dan tengah aja meureun." Dasar nuker kapancingan nafsu, aya nu ngomong kitu teh lain leler, ieu mah kalah molotot bari nyarekan. Si topilakeun teu ngeunaheun di polototan teh, atuh gerep pasea parea omong, itu teuneng ieu ludeung, nu pasea taya nu ngelehan maneh, tungtungna keura silih tonjok dinu sakitu heurina. Teu kungsi lila duka dikumaha tah si baju celek teh, tipet celeng ka handap, ragrag, bakat ningku tarik. Atuh teu bisa walakaya ngudupung bari haharegungan. Panumpang-panumpang anu sajian arolohok mata simeuteun teu aya nu wani nulungan, duka dumeh mangatohkeun duka sieun kareta kaburu indit. Teu kungsi lila torotot hatong di halte di sada, tanda kareta berangkat, sengok paluit di sada, rieg ngarieg. Barang pisan jeung kareta ngarieg si bedegong teh neut hudang koloyong sasampoyongan bari rual rawel karawak kana besi pamuntangan. Kusabab kareta kabulu ngagelaser manten atuh manehna teh gugulawingan rek naek geus kurang tanaga kawasna. Hadena si topilakeun can jauh ti dinya karawak leungeunna dibedol ka jero salamet teu sakara-kara. Sanggeus pahareup-hareup pok si baju celek ngomong, nuhun bong dipangbedolkeun mun teu aya bong meureun kuring cilaka, ceuk si topilakeun. Nya nu mata kari jadi jelema ulah sok bedagong, komo dina tutumpakan anu sakieu heurina mah urang teh kudu silih ledan. Sing payaan
leheng basa mun teu aya nu ngalawan. Narajang mun aya nu ngawarah seperti ayeuna, abak nandangan ka nyeri, ati nandangan ka era, malah mun ninggang lain di kuring mah kadangkala cilaka kageleng kareta. Nyata atuh hampura bae rumaos kuring nu ngalajur nafsu, komo ka ujang mah beri nunjuk ka kuring. Dihampura pisan, tapi sabalikna kuring uru dihampura geus wani nanganan ka anjeun. Si Topilakan nyaritana kitu teh bari nyamperkeun ka kuring, pok nanya, "Teu kuat kieu jang eta raray?" Henteu, ngan rada lieur keneh jeung katorekan walon kuring. Syukur ari tekat tutuluyan mah. Syukur geus bisa nahan nafsu teu ngalawan ka itu. Mun nepi ka garlu teh boa aya nu cilaka. Kuring unggek bari ngucap nuhun, tapi teu papanjangan tatanya malum di tempat kitu. Kuring teu nyaho saha ngaranna, urang mana, naon pangkatna, ngan ukur bisa nganuhunkeun kana jasana, kana kanyaahna. Sabab sabot keur ngomong kitu keneh ge, kareta teh teu karasa deui geus nepi ka Sukabumi. Si Topilakan song ngasongkeun leungeun sasalaman bari ngomong, "Akang mah turun di dieu, doa pidoa bae. Ujang sing salamet ulah siga nu enggeus-enggeus." Kuring unggek, bibir teu bisa nyarita panjang, ngan semet nganuhunkeun kana jasana jeung kana kanyaahna. Jut manehna turun, ku kuring dipelong nepi ka lesna teu katenjo. Kuring ngarasa hanjakal. Hanjakal teu panjang tatanya, cek hate, lamun kuring nyaho tempatna tangtu ku kuring dianjangan, diangkeun dulur. Komo mun bogaeun adik mah. Meureun ku kuring titik-titik. Nepi ka ayeuna can kungsi papanggih deui, duka aya keneh, duka teu aya. Muga-muga bae sing jauh balayeuna parek rezekina. Kareta maju deui geus nepi ka Cianjur, kota paninengan kuring, kota Raharja. Loba nu beunghar, koncara alus beasna, raos taucona, girinyih pais bibitna, dayeuh pikabitaheun, garandang nonomanana, gareulis nu gareulisna, matak dadengengeun ku mojangna. Hade basana, hade lentongna, hade angga wungguhna, katambah-tambah garetol ibadahna. Pendekna sagalana pikalucueun, pikaninengeun. Di Cianjur kuring bisa diuk dina bangku, di dieu mah rada oge lowong. Di stasiun nu sakitu hegarna, nu sakitu gedena, pinuh ku panumpang-panumpang nu kaluar anu asu. Di antara panumpang-panumpang nu kakara unggah, gek gigireun kuring aya nu diuk. Mojang, jangjing, jangkung letik, di baju kabaya sutra ipis, tapi tengah langkang. Samping batik bedal Jogja, cucuk sanggur rada rubak, model kepet Dewi Sinta. Milik dangdanan nu sakitu sieup mah tangtu lain tedak sisi. Kawasna ieu mah mojang dayeuh, goreng-gorengna oge sesekar kecamatan mah kudu tempat ngancikna teh. Gigireun mojang teh aya nu marengan. Wanita keneh tapi geus cuet ka hareup, rambutna oge geus sumambal wejen, tapi aya ciri-ciri geulis keur ngorana, pantes mun disebut biangna teh. Nilik kana keuretan beungeutna mah teu dipikeun sasieur, estu siga bebelahan terong teh sanyana, bedana teh kolot jeung ngora. Sangkaan kuring teu nyalahan, bener pisan katangen dina ngabasakeunana, kitu pernahna. Waktu ku kuring ditanya ngakuna ti Cimahi, harita tas ti Cianjur, ngalongok urut mitohana gering. Kuring geus nyangka yen manehna teh tangtu lelengohan, bet nya kungsi menangkeun urang Cianjur. Manehna teh kawin kakara 8 bulan, kaburu ditinggalkeun ka alam kalanggengan. Salakina gugur dina pertempuran cenah. Manehna kungsi malik nanya ka kuring, ku kuring dijawab satara basna, yen kuring ti Raja Polah, tas dagang karajinan ti Sukabumi, tuluy nganjang ka sobat di Ciantayan. Kuring resep ka manehna, katut biangna, kawasna manehna oge kitu ka kuring, malah sangkaan leuwih ti kuring, da beda geleserna kana hate kuring ge. Biangna oge siga panujuan pisan kuring uplak jeung manehna teh, resep. Sakali deui resep. Pendekna ieu pisan nu disebut batu turun kesik naik, ibung dikana cucukeun teh, itu purun kuring daek, indungna oge rujukeun. Di hiji halte manehna rek meuli bacang, ku kuring dicaram, da kuring oge mawa,
Bacang jeung lelemper katut goreng daging hayam, pamahanan sobat kuring manisa bongsang. Beraku kuring jeung manehna katut biangna di dalahar. Kanikmatan harita ku kuring teu bisa dipopohokeun, moal poho. Estuning detik-detik nu pohara pinuhna ku bagja. Reres dahar bacang, kuring nolol tina janela rek niceun cangkang bacang. Dasar teu kapalang suwe, nasib ngukuntit, kadar geus ngadagoan, teu bisa majar kumaha ari lol ari gergel panon katuhu kaasupan areng nu mawur ka bawa angin tina hulu kareta api. Ku kuring dikrejep-krejep tapi teu bijil, dibodolan kulit panonna teu bijil keneh bae. Eta areng teh beuki lila ngageregelna beuki nyeri, cipanon ngalembereh kesang bijil saburu-buru. Teu kanyawan deui isi irung bijil dina bibir luhur. Hadena kuring mawa sapu tangan disusut teh ku kuring. Si jangjing nyarita pokna, cobi ku abdi urang beletongkeun, urang singsatkeun punten. Bari kawak panon teh disingsatkeun, tel sapu tangan teh ditetelkeun, arengna napel. Ku kuring katenjo paingan nyeri pisan da meuni sagede gula pasir. Sobat-sobat mitra mangle, kuring kakara pantel kulit jeung mojang cara kitu. Kuring kakurangan kecap pikeun nyaritakeun kasugemaan nu aya dina kandungan hate waktu dilaan areng. Sageui ku para mitra oge teu kajudi kawasnangan para bujangga nu bisaeun ngagambarkeun hate dina mangsa meunang nugraha pangeran kitu. Kuring nganuhunkeun kana jasana kana bela manehna. Manehna ngajawab ku seuri nu ngandung rupa-rupa harti nu teu bisa dipopohokeun. Kuring aya maksud nanyakeun ngaranna di mana lemburna, nomor sabaraha imahna, tapi duka kumaha bibir kuring teu daek muni ngan ukur harendag nu aya. Duka naon sababna? Meureun nu kieu nu disebut hayam pabaur jeung kerak teh. Hayang pabaur jeung era, hayang nyacap, era panteg, tungtungna lelenyapan, hanjakal, hanteu keukeuh teu daek wani, bibir kuring asa pageuh. Kareta kaburu deukeut ka Cimahi, tungtungna nepi. Manehna tarurun sanggeus pamitan ka kuring, kungsi manehna jeung biangna ngajak nyimpang supaya kuring milu ka manehna. Kuring ngan ukur unggeuk bari seuri aneh. Seuri bari nyalangkrung Cipanon. Manehna ge nyahoeun yen kuring bijil Cipanon, bari lempang sapu tangan nu bodas teh nu dipake ngaluarkeun areng tina panon kuring digupay-gupaykeun. Kuring oge ngagupay ka manehna. Manehna ngarandag bari neuteup ka kuring. Duh Gusti, sugan teh lain teuteup panungtungan, gelenyu imut, lenyap hate ngalenyap. Aduh. Kareta ngageleser, beuki lila beuki jauh, manehna geus teu katenjo. Nepi ka ayeuna can kungsi patenjo deui, tapi ari hate mah mindeng papanggih jeung manehna. Hate teu pohoeun ka manehna, kana rupana ingeteun bae. Inget bae aya karangan dina gadona, moal poho kana jasana, kana kabelaanana ka kuring. Kuring kaduhung teu milu eureun di Cimahi, hanjakal teu milu eureun di Cimahi, hanjakal teu nyaho ngaran-ngaranna acan jeung tempat matuhna. Ngan ukur Cimahi, mangkaning Cimahi teh lega atuh rame. Nu mana? Pasar antri atawa Gunung Bohong? Kuring poekeun. Kuring nyaan kaedanan teh sok sering nyieun surat ku kuring di alus-alus, di ampopan teu diadesan da teu terang, atuh teu daek napi, hanjakal. Minangka ngabitukeun rasa ngan kaduga samet hahariringan, laguna Polos Pamuradan. Ya dibaca we pamiarsanya. Pamuradan, Jati Piring, terusan Desa Pagundan, laju ka Kuningan bae, Ciangsana panulisan, Cihideung Wanayasa, aya haur sisi sumur, kubang tengah pasawahan. Duh agan kumaha kuring, raraosan asa gundam, lelesu tenangan bae, ari ras ku kawaasan, hate nineung nalangsa, suka dicabutnya umur, tinimbang jeung pipisahan. Kuring muntang kanyimang le, supaya ieu karangan kabaca ku manehna. Sugan, muga-muga wae aya nu ngabejaan kanu nulis ieu karangan. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.